Saya udah hurungkeun. Salam itu. Sarona cenah ieu. Itu diganti sarona ke sarona dongeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra dangu sadaya, alhamdulillah tepang dangu deui sareng Mang Barna dina acara ngadongeng. Urang neraskeun hanca garapan dongeng anu katunda carios kalayan judul Dedemit Curug Sanghyang karangan Ki Leuksa. Urang teraskeun hanca nu katunda waktos dinten kamari. Hanca nu katunda waktos dinten kamari teh Sampurasun Mitra Wilujeng Manco di channel resmi Mitra Dongeng Mang Barna kada hilang jempol sareng subscribe supados channel ieu orangnya Mitra supados dongeng kesepuhan biasa dipedaya sadayana komplit Mitra mangga Wilujeng Manco. tapi barang blus kasih si lemur ujug-ujug trok-trok sorakoh kol awi ditihtirkeun sorana teh tilu hurangon gebeg gejala kroncenak ngarenya grewas ageureun heula bari tangah breh aya lalaki dina rangon leutik nu dijieun dina tangkal juar keur ngadeluk nakolan kohkol. Waduh jika geus teu aya tempat anu aman pikeun aing tapi ya aing mah moal sieun kagok asong. Bulusur orai teh maju deui teu malire kana sora kohkol awi. Tapi sora kohkol ratok ti unggal tempat patemalan jeung baturna. Nu akhirna sarerea nyaho yen kalemur aya deui orai gede. Da siasat kitu teh meunang ngatur Pak RT jeung kanca-kancan. Buru jelema teh bari jieu ti imahna masing-masing. Tetela poe eta mah eueuh anu usaha. Sabab geus asak badami yen rek ngarengsekeun heula nangkep orai. Rob jelema teh ngariung hareupeun imah Pak RT. Bah Janta, Ki Juma, Palebe, Mang Rusman jeung nu sejen-sejena kaasup para pamuda kabeh karumpul. Usul si Toleng bener-bener dilaksanakeun. Sarerea marawat tambang sagulung sewang, tungtungna geus dicangreudkeun model aso. Siap boy, orai geus datang deui siap. Siap, ayo urang edit. Tapi cikan bilang heula aya sabaraha urang ye. Cek Pak RT terus dibilang heula ku saurang. Barang geus cacap terus laporan ka Pak RT. Teu kurang ti 40 jelema anu geus kumpul harita. Ya cukup sakitu ge. Ayo edit. Bring sarerea init ngajugjug ka tempat ayana orai. Teu kudu hese neangan. Sabab geus aya anu nuduhkeun. Pak RT jeung kanca-kancana ngabring ngagar di gelempang gancang bari lempang teh pok Ki Juma ngomong mun bisa mah ngeuradna kudu kanu deukeut jeung katangkalan ye supaya bisa langsung dicangcang. Setuju cek Palebe. Di jalan gugok jeung anu sejen atuh aleutan teh tamah panjang gok kasih si lemur jol aya nu datang saurang lempang gancang bari ngahegak ayo narek laporan. Geus adu hareupan terus lapor ka Pak RT yen orai aya di deukeut pager awi ngagulusur lalaunan muru ka jeung lemur. Waduh bahaya ye euy. Maju kabeneran dirinya mah loba tangkal buah. Ayo geura kencang maju. Ceuk RT pelecet manehna ge lumpat ti heula atuh piribit. Sarerea lumpat tambangna geus disiagakeun. Akhirna jogan-jog kanu dijugjug ana brenyaan. Orai teh aya di dinya kaparago pisan keur mancat kana gawir nu jangkungna kira-kira sadeupa. Kaciri pisan nyampaina awak orai teh maju lalaunan. Kepung euy, kepung. Cek Palebe mere komando. Jeleng-jeleng jelema teh laluncatan. Milih tempat masing-masing lalobana mah ti kenca jeung ti gigir. Ti hareup mah sarieun bisi dibura ku peurahna. Jileg-jileg sarerea siaga tambang geus disiapkeun. Eda huluna meungpeung cileungo. Geradan heuy, tah huluna tah. Cek Bah Janta. Nu aya gigireun asa diinget tandanya meujeuhna pisan. Hiu. Alayang tamang Mang Rusman pangheulana ngeurad hulu orai. Kulawit red ngeurad beheungna keur surak ayeuh-ayeuhan.
lunglung tambang sejena ngerad beung orai ti kenca jeung katuhu geus saimbang. Cangjang euy, cangjang, sok cangjang, talikeun ka tangga boy. Hayo, sok buru-buru euy. Talikeun. Rasa urang gogorowokan ngabejaan ka batur. Raketek ret tambang ditalikeun kana tangka kai. Belawar puluhan tambang sejena ngerad orai. Aya anu nyorosot tepi ka tengahna, aya nu ngala ka buntut. Aya oge anu ngalogomong teu ngait, aya nu teu nepi deui. Ari Ki Jalak Roncena kaget. Gagah sakumaha gagahna oge teu weleh aya balangah. Harita teh sakadang orai jiga anu hareugeun. Ngarasa kaget nenyo jelema ngepung manehna. Bari jeung ting kalayang ngalungkeun tambang teu kanyahoan beheungna geus kabakutet ku tambang dikanceng ka kenca jeung ka katuhu. Keur atuh surak ayeuh-ayeuhan lantaran orai teh geus teu bisa mundur, teu bisa maju. Ngan anehna teh teu ngamuk deui cicing we jiga anu pasrah. Padahal mah mun bisa tadi ge geus paragat tamang deh. Hayang kumaha ieu jelema cenah aing bet pada kalian ye. Heh, tamangna kurang euy, kurang. Cik labe teu waleh gogorowokan. Jawa deui nu mawa tamang orai teh ditalian deui gero bah janta ngagorowok. Gero atuh bah janta teh ngagero. Ada awila mana? Awi surat kali euy. Dah baku teh kana tamang orai. Kalian. Nah, menipahibut cakah ciki jiga anu riwu. Ya nu mawa awi surat dua leunyeur. Teu anda parah deui dicepatkeun luhureun tanggong orai. Raketek ditalian dibakutet ku tambang inyuk. Ki Jalak Roncenak nyoba-nyoba usik tetela rada berat ieu mah sabab puluhan tambang inyuk ngabakutet awakna. Hese usik teu bisa ngaleor da geuras ku awi surat. Tungtungna Ki Jalak Roncenak teh pasrah teu boga niat pikeun ngejat. Hayang nguji nah arek kumaha kahayang urang lemur. Dalamun manehna aya niat ngamuk, awi surat sakitu mah moal burung amburadul atuh. Gading teh sakumaha kadijayana nanya oi. Cek RT bunga heunaker. Lantaran orai teh geus teu walakaya, sapanjang awakna dibakutet kana awi surat anu panjang. Di hulu tepi ka buntut teh dibarogod. Dah rek dikumaha yo? Rek di bawah hirup-hirup atawa rek di podaran di dieu? Cek bah janta bari ngabadegan lak cangkeng hatena sugema sabab orai teh geus beunang. Bawa heula ka lemur bah. Urang kerem dina garogo lamun payu urang jual duitna urang bagikeun keur kenang-kenangan. Cek Mang Rusman bari nyekel gagenir segede leungeun. Wah, bisi kaburu dikerem dina garogo mah mending podaran. Cek lebe reang parea-rea omong para bucatur pabentar paham teu sapamadegan. Cek sawareh paehan, cek sawareh mending bawa hirupan. Tapi lila mah aya kasaluyuan rek dipaehan wae di dinya ngingetkeun kana bahayana. Sok atuh rek dipaehan mah. Ngan kumaha maehanana ya? Cek si Toleng. Tah balagu deui wae si Toleng euy. Naon hesena modaran orai anu geus teu walakaya? Nya sok kumaha paehan bisa mah tuh? Bisa lah, ngiling dewek lah. Serepet. Si Masnan ngalugas bedog. Mani jiga nu nya aya kabisa. Jalma-jalma teu aya anu ngahalangan da geus satuju sarerea yen rek dipaehan eta orai teh. Gegag si Masnan kadeukeut orai, yuk jekuk ngadekan awak orai. Tapi eta bedog teh kalah ka ngambul. Teu bentol-bentol acan. Dihantem sababaraha kali kalah ka nyarari leungeun jeung ngesang deui. Orai mah teu kerel-kerel. Make tanaga atuh Masnan euy. Rek ku orai euy. Taneng sia Toleng. Dalekeun ku si laing ye. Cek si Masnan gedik muru kapala bahulu orai. Maksudna marek ngarah mamatihna. Yuk. Karena bangus orai patok badogna kalah potong. Huleng si Masnan teh ngahuleng. Kaget nyoba badogna potong teh. Sedangkan orai nama teu barid-barid acan mata orai molotot hati Ki Jalak Roncenak jeung sirikeun ka si Masnan. Gelo sia ngahina ka aing. Sakeun ye. Heat ceku ngajong beung orai kocak si Masnan da ngagoak terus ingkud-ingkudan lantaran imung sukuna mana asa sempla terus ingkud-ingkudan Toleng seri asa suka mana nya si Masnan kitu pataan mending gehes di imah tong bepileun sarekeun lah moal balik cek si Toleng
bari terus nangkep harigu tenang naker sedengkeun baturna ukur colohok nyala atuh hate Suhinta amat deui bae lantaran anakna jadi bahan catur batur dihina wae ku si Toleng serepet ngalugas bedog batur anakna teu mampu bapana nu bakal maju lajuan ku sararea sok lajuan ya orai di podaran ku dewek si Toleng kalakaseuri hiu atuh Suhinta teh ngaheumbatkeun bedog rek narok tarang orai anu geus teu bisa walakaya pada tukluk bedog Suhinta teh murag sapotong nu dicekel ka hari setengahna atuh ngajenghok karek sakitu oge panonna meni buncelik orai setan euy ieu bedog aing dipotongkeun alah meunang nganyuk can lunas deuleu cek Suhinta beri murung pepotongan bedog kalayan teu loba omong terus mundur lalaunan si Toleng mah seri deui wae si Masnan beuki amak tong seri sia Toleng bacus masuk ku si laing dewek mah tadi oge teu somong da rumah teu sanggup teu wani maehan nu teu walakaya dewek pera euy orangna ge ayeuna mah geus cicing nah make kudu disiksa kamatak-matak doraka aya kawani mah tadi we pemeh dieuran cek si Toleng semungoa atuh si Masnan teu ngomong deui daerah Pak RT jeung Mbah Janta silih reret para inohong anu sejena ngarasa bingung kudu kumaha maehan orai teh da geus aya bukti di kadek huluna kalah potong bedogna sedengkeun Mang Rusman mah teu ngomong deui da tadi ge geus ngusulkeun sangkan ulah dipaehan saha nu rek maehanan ieu teh cek Mbah Janta alah ku sararea we sok lah cek RT Rob jelema teh pada hayang ngajajal ting serepet ngalugas bedog bukbek ngadekan orai tapi hiji ge eueuh anu teu kulit orai teh kacida liatna dikadek teh kalaka nyoledat leueur malah mah teh saeutik anu bedogna donglak aya oge anu potong jadi dua kabeh ngarasa heran bingung maehanana nah kudu kumaha ngan si Toleng jeung Mang Rusman anu teu milu ngajajal teh malah mah jadi pertanyaan pikeun loba Oki Juma teh nanya man kunaon kalalala joha ayo jajal eta bedog teh ada kuring anu hiji nah atulah mah dikadekeun kana barang anu lain kadekeunana jeung deui da ka hayang kuring mah ieu orai teh ulah dipaehan mending bawa ka lembur da heuh cek kuring oge kitu bawa ka lembur mending oge lah si Toleng milu ngomong eta omongan teh kabeh ge kadengeun ku Ki Jalak Roncenak mah malah mah jadi bahan pamikiran Ki Jalak Roncenak bisa milih mana jalma anu hatena bersih jeung mana anu hatena dengki geus kapangih duaan anu teu sulit atina teu belang bayahna katara boga jiwa satria Ki Jalak Roncenak muji dina hatena da eta manusia anu sajati eta meureun pirenunganeun aing deh tapi kumaha carana sangkan aing bisa ngabakti cek hate Ki Jalak Roncenak bari tetep ngahenen teu walakaya lain teu bisa hoja ngan teu hayang we ngaruksak jelema anu tanpa dosa ari palebe jeung kanca-kancana badami deui kulantaran teu aya anu sanggup maehan orai da pakarang eueuh anu teurak tungtungna usul Mang Rusman di saluyuan batur-batur tabahan deui awina make rancatan kagigir ieu orai urang gotong urang barawa ka lembur cek Pak RT marentahkeun ka sararea atuh teu talangke kabeh ge ngagugu najan bari jeung pakarang ngaruksak oge terus ngarala deui awi ke rancatan jeung pitalieun geus kitu orai anu ngajepat panjang teh dicorok ku rancatan sababaraha siki geus rengser ke yang digotong ku lobaan aya 16 urang nu ngagotong teh leut dibawa ka lembur dituturkeun ku nu sejen keur surak ayeuh-ayeuhan bunga dumeh geus hasil nangkep orai si Toleng pada muji sabab usul manehna pangna bisa kieu teh Mang Rusman milu bunga lantaran anakna menang pangalem hari Ki Jalak Roncenak ngahenen we bari ngadedengekeun rupa-rupa omongan jelema mangsa harita
kalah atoh dibawa ka lemur teh sugan we aya kasempetan pikeun tepung jeung Jalil. Mitra kaum dangu, lemur dungus nu tadina sapi jembling lantaran loba kasieun jeung kahariwang ayeuna ngadadak rame. Sora kohkol ditihtirkeun ditema ku sora jalma anu tinggarero silih bejaan yen orai teh geus beunang. Atuh burudul awewe lalaki barijil barudak alit-alitan panto-panto jeung janela maruka nu borangan ge bijil ari ngadenge orai geus beunang mah nu ngagotong orai jauh keneh ka lemur tapi bejana geus tepi ka jalma rea. Atuh bring ka sisi lemur rek mapagkeun kabeh oge panasaran sabab geus harayang nyaho nah kumaha rupana orai teh da loba anu can kungsi mangihan. Harita teh Jalil jeung Maurwi araya di imah kaget ngadenge beja ngeunaan orai teh. Jalil mani curing hak, "Mak, dedengan teh orai beunang atuh." Heeh, kadengenan mah beunang cenah, tapi nah saha jelema anu sanggup nangkap orai? Aki maneh ge kasebut jago, geuningan kari jenatna. Pan ieu mah ditewak ku jelema salemur atuh mah. Bisa wae atuh sagagahna ge sato, moal ngelehkeun manusia atuh. Ah, nek nemponya. Cek Jalil manehna ge panasaran. Hayang nenyo rupana orai. Ari cekna mah ulah laka yeuh. Bisi kumaha onam Jalil? Pah, buat teuing geus modar oraina oge atuh. Sieun ku bangkena mah rek nempo atuh. Geus teu beunang di halangan. Jerut Jalil teh turun kaburuan leos init ka sisi lemur, nuturkeun batur nu ting alabring. Hatena panasaran, hayang nenyo orai. Nya dina kaayaan kitu, palebe jeung kanca-kancana ngalit di jalan satapak. Ngagotong orai surak ayeuh-ayeuhan. Atoh geus hasil newak orai anu ngabahayakeun. Aduh, itu jelema mani nakluk. Cek palebe bari nunjuk ka sisi lemur. Didinya geus ngajeng-jeleng jelema ngajajar di sisi jalan. Aya lalajo orai meureun. Cek Bah Janta, lain meureun da geus pasti panasaran sararea oge. Teh malah Pak RT anu ngarasa bungah dumeh usahana hasil ayeuna mah. Akhirna jog anyog ka sisi lemur keur nu lalajo surak mani geunjleung ayeuh-ayeuhan. Barudak mating alabring nuturkeun bari ting areuleuh ting aruluh. Tong halangan jalan ya, barudak. Nyisi, kumaha eta teh? Ka sisi. Cek Mang Rusman bari ngacungkeun iteuk nu dibawana. Budiak barudak teh nyingrai sieuna. Nu ngagotong orai mani ngaresang. Padahal kulobaan ngagotong teh. Mun kaciri ti kajauhan mah jiga ti tinggi. Awak panjang suku loba. Blus kalemur dituturkeun ku alitan jelema awewe lalaki kolot budak. Di mana nu orai teh yeuh? Cek Bah Janta. Tunda we di buruan imah kuring lah. Tapi kudu nyieun panjara ngarah teu kabur. Nya bener. Nyieun karogol kawas bagong. Abi loba yeuh. Engke lamun aya anu butuheun jual atawa tatawarkeun ka kota. Sugan we anu daek meuli. Oh, teu naon-naon kitu oge RT. Di dinya di bulan RT-nya. Cek Bah Janta. Jog anyog kanu dijugjug reg eureun. Orai diecakeun rob barudak teh ngaronom. Leungeunna teu darek cicing aya nu maledogan ku batu leutik. Aya nu nyolokan ku rokrat jeung sajabana. Bari recok ngaromong. Malah awewe oge ngajajar lalajo bari ting birigidi gila cenah. Hanya orai nu sakitu panjangna. Jabab gede deui. Da kakara mangih orai anu sakitu badagna mah. Ari Bah Janta jeung kanca-kancana harita teh reureuh heula. Sor susuguh cai beak sababaraha teko. Jelema nu tas moro teh ngarasa capek mani ngesang. Tapi katara sugema ting sarengeh sareuri sabab poe ieu mah tegaplah digawe teh da aya hasilna. Sageus reureuh tina kacape, ku Pak RT diparentah pikeun digarawe deui nyieun garogol tina awi. Keur ngawadahan orai, jelema teh teu talangke kabeh ge sumanget naker bring init ngarala awi. Eueuh anu tinggalkeun marilu kabeh oge dijejeran ku palebe ku Pak RT jeung Bah Janta. Sedengkeun orai dijaga ku sababaraha urang. Keur kitu jol Jalil, leumpangna keketayepan sigan umbung katenyo ku sakadang orai. Malah datangna ge ti palebah buntutna, bari jeung Ratu Jajantung.
baranggok ngagebeg kaget nanya orai anu sakitu panjangna malah gede lagi lebih sidik ayo nama atau mani ngabiri gidik jalil teh gening mani badag nyaum orai teh mun aing katangkep teh meureun geus jadi caduk orai aduh paingan gagah da mani badag aduh jalil bari mencerong kana orai anu masih keneh dibaku tekana awi surat Jol Aki Wiraga datang kunang itu krag eureun ngajanteng sisi buruan itu kena dicekal kedua leungeun ari panon melong kana orai tarangna kerung halisna tapi kangariut heran jigana teh lain heran ningal orai tapi bubuhan sepuh anu linuhung awas paningalna seukeut pangdanguna ku Aki Wiraga mah geus kanyahoan horeng eta teh lain orai saorai-orai na baingan kaharti ayeuna mah cenah kitu saurna tapi dah tegeruh ukur sadirieunana we renghap narik napas jero terus diuk dina golodog imah Pak RT sedangkeun Jalil mah gawena teh alak ilik nages-nages kulit orai nu rada aneh disebut orai sanca da lain disebut orai bungka komo teu mirip-mirip acan rupana teh hideung tapi kahanapna coreleng jeung huluna aneh juga make makuta panona bolotot huluna mah kawas hulu orai sanca ngan dina beheungna aya anu awir-awiran orai naon ari nu kieu orai kisi lain orai bedul lain orai kadut mah komo aduh lain pisan orai sanca da teu kieu orai sulangkar lain orai setan gitu cek derenengna Jalil teu waleh semu ngahina wae ari Ki Jalak Roncenak nu harita jiga teu bisaeun walakaya sanyana mah lamun niat kabur tadi ge geus bisa awi jeung tali sakitu mah moal sakumaha kakuatanana sakali ngagibegkeun ge pasti amuradul tapi Ki Jalak Roncenak boga tujuan sejen manehna hayang neleuman ka hayang manusa nu aya di lembur eta ngan nyahueun didinya aya si Jalil Ki Jalak Roncenak hayang ngajajal wawanena si gelo datang keunsia cek garentes hatena eta Ki Jalak Roncenak terus ngagibeg lalaunan tapi ka ngarekot sora awi jiga rek potong koceak atuh barudak teh ngaroceak hilung jeleng ngajauhan malah kolot-kolot nu ngajaga oge kaget nu keur nginun pe ka kabesekan atuh nu keur udud terus batu Ari Jalil kebeg ngarenya belecet lumpat meniti babaranting langsung balik ka imahna Jalak Roncenak kalah seuri tapi nu kadenge ku manusia mah sora orai kakak kokok mata keung mata kemaruringkak bulu punu cari cing bae kumaha mun orai kabur carakan aduh Aki Wiraga ngelingan kanu keur ngajaga sabab kabeh ge kalah kabengong sama rampa sieun ngamuk Ki ya cakalan kamu kuat Ki nah nu ngajaga kitu patut teuing kudu tanggung jawab nu ngajaga mah yeuh kumaha mun ngamuk ka barudak sok cenah baralik barudakna paur ceuk Aki Wiraga teu kudu dititah balik piribit barudak teh hidang sorangan ting belecet balik ka imahna malah indungna ge lalumpat teu da sieun bisi oraina leupas terus ngamuk mangkaning galak cenah tapi Ki Jalak Roncenak teu usik deui geus kitu mah ngahenen we bari ngadedengekeun sora anu ngaromong dikeun manehna mah teu nyeri teu naon-naon biasa we cara nu geus ngan hatena rada nalangsa bet ngalaman di kakaya direreakeun ku urang manusia sedangkeun biasana mah manehna teh bebas hayang naon-naon ge bisa kumaha cek manehna mitra kaum dangu heuleut sawatara waktu burudul nutas nyieun garogol teh datang malah mah garogolna dibawa digotong ku welasan jalma joga nyog kaburuan imah Pak RT sok diecageun mending ngajungkiring garogol teh waweg page bahana tina awi surat anu karolot ceuk taksiran mah boro-boro orai gajah ge ari dikerem teu aya keur ngawahan mah moal kuateun ngaruksak garogol walah kumaha ngasukeun ana euy cek bah janta bingungeun bisa
Cek Bahjanta bingungan bisi sabot dilaan talina orai teh kabur. Nah make hese asup ke jeung awina geus di jero kadekan di luar talina sok geura urang ngeureuy. Cek Mang Rusman bari singgil. Siap boy siap. Atuh prak digarawe deui jelema teh. Saran ti Mang Rusman dijalankeun orai digotong kulobaan. Lus huluna heula diasupkeun kana garogol. Diasupkeun jeung awina geus di jero talina dikadekan di luar. Serot maju deui awina sina ngeplos kana salah-salah garogol. Kitu jeung kitu we tepi ka asup kabeh. Lus orai teh kana garogol ger jalma teh surak ayeuh-ayeuhan. Atoh geus bisa ngasupkeun orai nu sakitu gedena kana garogol. Dijalak roncenak ukur seuri dina hatena. Sanyana mun manehna hayang kabur tadi ge bisa. Di bunga sia mun aing teu keur nandangan hukuman dibabad kabeh oge tapi maraneh teh teu ngarti kana maksud jeung tujuan aing. Cek Jalak roncenak terus ngagulungkeun awakna di jero garogol. Rob jelema teh ngaronom ronghok lalajo orai di jero garogol. Para inohong ting jali gerah bunga paromana marah mai. Sararea ge ngarasa sugema lantaran pagaweanana hasil ayeuna mah. Tapi kaburit ngarariung we di dinya lalajo orai. Reup magrib kakara buyar kacarai marani bebersih. Jangkrik reang disarada patemalan jeung soragaang. Langit lenglang taya aling-aling matak betah matak waas. Nya dina kaayaan kitu Ki Jalak roncenak ngararasakeun nyeri na jadi orai. Nyeri ku pada moro pada nyiksa. Pada ngomongkeun malah mah tepi ka dikaremna dina garogol. Tapi anehna teh teu hayang incah, teu hayang kamana-mana jiga anu panasaran, hayang nyaksian sikep urang lembur dungus, nah hare kumaha ka manehna teh. Geus peuting manusia ngarampi eueuh nunungwan ka aing. Kunaon bet barodo teh kumaha mun aing initnya. Tapi can hayang init aing mah hayang tepung heula jeung si Jalil we pokona mah. Kitu gerentes hatena Ki Jalak roncenak. Awak Ki Jalak anu panjang harita mah ngagulung huluna nonghol di tengah-tengah gulungan. Teu malire kana kaayaan pikeun manehna mah cicing di jero sedong jeung di dinya sarua bae. Bada Isa geus jawa deui aya nu datang. Alah mah nu mimiti kadenge sora jelema meuni gandeng. Ngahaja ngarariung di hareupeun imah Pak RT bari recok ngaromong. Nyaritakeun pangalaman basa keur moro orai. Ayeuna mah masing-masing nemongkeun jasa. Mani asa aing pangbisana. RT, rek dikumakeun orai teh yeuh. Rek dijaga di ala dagingna atawa rek dikumaha? Alusna mah lelang we atuh tawarkeun ka urang kota. Cek Suhinta mimiti deui nyaritakeun orai. Moal lulusuhan Suhinta. Kumabehna we. Sabab ieu mah lain orai samanea. Dijagal bakal hese sabab eueuh bedog anu teurak. Kabeh ge kala kami lai. Atuh ngajualna ge pasti hese di kudu hati-hati pisan. Keur saheulaanan makeun bae di dinya. Mun ulah dibere nyatu we atuh. Cek Mang Rusman. Naon maksudna man? Wawur barte mun eta orai dibere nyatu geus tangtu bakal awet tenagana. Malang kuring mah yeuh bisi ngamuk. Terus kabur. Ngamatakeun we ulah di paraban cenah lapareun. Pan geus lapar mah pasti bakal kurang tenagana. Mun kurang tenagana moal bisaeun kabur. Wah, rek niat kabur mah tiata dia we atuh. Rusman, geuning buktina. Kalau ngahenen jika nu betah, gede antep. Rek dibere nyatu mah. Ya bere we atuh. Tapi papanggih Mang Rusman aya benerna tah. Suhinta. Ya tenang-tenang dari kaharti mah. Tapi ari cek kuring mah asa mustahil make bisa kabur. Tuh orai sakitu leuleusna. Suhinta nu nyuka orai. Harita orai teh keur ngahenen ngadedengekeun anu keur ngobrol. Ya teu eta mah kumaha benerna we lah. Cek Mang Rusman teu katutuluyan. Manehna mah kadinya gengan hayang ngilikan wungkul, teu rek pipilueun kana urusanana. Kirawanci sareureum budak. Nu ngarobrol teh bubar baralik ka imahna masing-masing. Reup sarerea berada puguh berang natas capek. Sarerea ngarasa tentrem boga rasa yen dibahayaeun geus eueuh. Sabab orai geus beunang. Ki Jalak roncenak ngahenen dina garogol.
aya niat pikeun kabur ke ayeuna mah isukna rob barudak teh lalajo orai malah kolot-kolot oge loba deui kitu deui Jalil manehna datang lalajo ti kajauhan menang sababaraha poe mah orai teh jadi bahan tontonan pada ngariung-riung pada ngalalajoan ngan ku Pak RT jeung ku kanca-kancana teh diparaban dihaja cenah ngarah lapareun mun geus lapar bakal leureus mun leuleus moal kuateun kabur kitu pamanggih Pak RT jeung kanca-kancana tapi tetela taksiran Pak RT salah pikeun ki jalak roncenak mangi dahar atawa henteu eta sarua bae tapi jero-jerona masih siluman ngan wujudna wungkul orai sote ubuhan keur nandangan hukuman ti Nyai Ratu lenggang kancana teh lila-lila ki jalak roncenak teh kesel jeung jengkel hatena sabab unggal poe ngadenge omongan jelema anu teu ngeunah hampir rata-rata ngahina jeung ngancam jabab teu dibere nyatu deui nya lila-lila mah pusingeun ki jalak roncenak teh geus bejeuna aing lundah teu aya gunana cicing wae di dieu mah aing kudu hasil nangkep si Jalil awas ya Jalil kitu ki jalak roncenak sanggeus sababaraha poe dikerem dina Garogol repeuting kabeneran poek mani mardong daya bentang anu temong gaang jeung jangkrik reang disarada sakapeung kadenge aya anjing nu bau urang lemur dungus bartah di imah malah marona ge jiga anu poho kana tugasna eueuh saurang-urang acan anu init kagarduh kabeh caricing di imahna nya dina kaayaan kitu ki jalak roncenak usik lalaunan ngawahan rek ngancurkeun Garogol sabab geus hayang bijil hayang bebas ngarah laluasa ngajalankeun paniatanana ayeuna waktuna ayeuna mangsa pikeun ninggalkeun ieu tempat kitu garantos hatena terus matakeun pangawasa awakna ngaburing ka lalaunan tapi make tanaga anu rohaka krekek gerut paratok brut tali pinti pargat paratok pasuk potong porobot jebred awi surat bubuk tungtungna Garogol teh amuradul puingkal ki jalak roncenak bijil bebas bisa bijil tina panjara bebas ayeuna mah aing kudu ini heula aing kudu nyingkah ileuyan manusia aing geus teu betah cicing di lemur cek hate ki jalak roncenak bari ngagulusur ngajauhan ninggalkeun bangke Garogol anu amuradul awina bubuk ki jalak roncenak terus maju mun parang pake serek jeung batu atawa tangkal kai kadenge saheng mata keung uluna calenge awakna ngaleor milihan jalan anu merenah baranggok kasih si jalan gede amprok jeung anjing kawawak anjing teh ngagogog mani manting tapi kuki jalak roncenak ti dipalire manehna mah terus maju beki ganjang anjing mudag sorana beki tarik atuh lila-lila mah jengkel ki jalak roncenak teh siu buntut ngababuk anjing bekalayang anjing meceleng bari gogoakan kebut hek usak kos pae jempe modar sia ngaganggu wae ka aing sia nengnong pohara mitra hanya ka kabujeng nengnong rupina carita anu judulna Dedemit Curug Sanghyang karangan Kiliksa cekap dugi ka diheula kangge dinten ayeuna insyaallah Mang Barna tangtos neraskeun dinten enjing dina waktos anu biasa wae nuhun kana pangrojongna atur nuhun sakali deui billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.